Salit deui. Fa amma tabyitu fa huwa iqa'un niyati baina akhiril gurubi wa awali tulu'il fajri. Tah ieu mah tadi maksud meutingkeun niat teh aya antara surupanan poe jeung bijil fajar sidik tegasna mah antara magrib jeung subuh. Atuh fa in koronat ahaduhuma ausaka indaha fil muqaronati lam yakfi. Lamun teh niat kela urang teh niat teh tadi teh kaburu adan tawah henteu nya niat teh urang teh tadi teh poho deui niat mah duka kaburu adan duka henteu berarti henteu eta terjadi niat kitu nya kabina-bina teuing atuh niat pas rek subuh nya atawa urang mah hayang ngaheulakeun niat pas magrib teh langsung niat kela urang teh niat teh bareng jeung magrib atawa henteu. Tah eta terjadi niatna jang jaga-jaga mah atuh ulah niat magrib ulah niat subuh nu biasa we atuh isya nya atawa tengah peuting. Ausaka naharon hal nawalailan atawa geus beurang kela ari tadi teh peuting teh niat teh urang teh nya. Tah eta teh henteu nya. Teu niat wayahna puasana tuluykeun ngan peda wajib qada ya. Urang mau peutingna teu niat rek dahar we doraka nya doraka teu puasa nya doraka ngabatalan gitu nya doraka dahar. Besok aya sabulan dijaga. Oke. Ta eta niatnya. Wa amma ta'yin fa huwa ayu ayinal manwiya min fardin ka ramadana ari nangtukeun mah nya eta nangtukeun puasa farduna sapertikeun anu tadi nya. Ta eta kumaha lamun niat puasa teh niat namangan pedah henteu ta'yin henteu ngamaksud puasa fardu. Ngamaksud puasa mah poe isuk ngan teu ngamaksud puasana teh fardu eta oge sami teu cukup. Mantak fardu teh urang mah diajarkeun fardu karena Allah Ta'ala. Ta eta teh keur ngahadirkeun farduna. Teu beda we sapertikeun dina salatnya. Likulli yaumin niatna teh sapoeun. Naon sababna? Li anna kulla yaumin ibadatun mustaqillatun. Sabab eta teh tiap poe ibadah anu mencil anu terpisah. Puasa poe ayeuna teu nyambung jeung poe isuk da kahalangan ku buka kahalangan ku dahar. Kumaha lamun niatna disakalikeun sok pening baheula mah dipapatahan nawaitu sauma syahri ramdhani kulihi. Kitu baheula ning sok cenah baca ieu niat nu hiji niatna teh nawaitu sauma godin nu hiji nawaitu sauma syahri. Jadi dua niat teh jang naon dua jang jaga-jaga bisi aya poe anu poho. Meunang gitu niat dua. Tah kumaha mun kitu ya wang bacanya kagok da. Falau nawa lailata awali ramadana sauma jami'ihi lam yakfi li ghairil yaumil awwali. Lamun aya jalma niat puasana teh sabulaneun jiga nu bieu nya ya naon nawaitu sauma sahri. Tah kumaha tamun aya nu kitu lam yakfi li ghairil yaumil awal maka niat eta teu jadi kajaba poe anu kahiji. Mun ayeuna niatna poe non malam Salasa teh nu jadi teh jang poe Salasa wungkul akur we jiga nawaitu sauma godin teu jadi sabulaneun nya anger we jadi nama sapoeun menurut madhab Imam Syafi'i. Ngan aya madhab Imam nu sanes mah kenging sabulaneun ngan urang kudu pinah madhab heula kitu nya. Cenah bade dibaca mangga wae ya, mangga wae ngan secara aturan Imam Syafi'i mah lamun niat puasa sabulaneun maka nu jadina teh sapoeun. Poe nu mana?
poe anu peutingna niat. Di dieu lam yakfi li ghairil yaumil awali, teu cukup alias teu jadi kecuali poean anu kahiji, poean anu peutingna niat. Eta madhab Imam Syafi'i, madhab urangnya. Titik wa yajibu al imsaku, tosnya kantun nyarioskeun ongkoh puasana teu diitung tapi puasana kudu dituluykeun nya. Jadi henteu satiap geus batal puasa bisa terus dahar, henteu nya. Geus batal ieu urang mah tadi dipaksa ku babaturan dituluykeun dahar, teu bisa kitu. Engke kantun kawajiban ngeker atawa nuluykeun puasa ngan status puasa urang batal tapi kudu dituluykeun puasana. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana fi dinina, tawassalna bita'allumi, tawassalna bita'limi, antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amanah. Abdi tawasul ku pangaosan, abdi tawasul ku pangurukan, abdi rizkian ku kajembaran, abdi rizkian ku kahur